agama luhur contohnya dicekel ku para wali Allah kusababnya nama geus kalengitkeun watek eta hiji bae Allah nomor kahiji nu saja nama nomor sabaraha nu mantak Allah lalu kadeuleu urang mah makhluk lalu kadeuleu Allah nomor 2 ibadah teh urang mah sesa gawe tani sesa tani karak ibadah gawe sesa gawe karak ibadah di kantor sesa ngantor karak ibadah jauh waktu sama ka Allah ai waliullah mah ka Allah tani geus nomor sabaraha digawena nomor sabaraha ngantorna nomor sabaraha dina zahirna ngantor ge hiji Allah nomor kahijina urang mah pan nomor kahiji dunia jeung makhluk Allah na nomor 12 moal beres kajen kuku mah tah ieu lah nu ngaleungitkeun watek eta nu hese teh supaya ngeuleuh akur bae ka parawan jeung ka nini supaya akur nyaritakeun tentang bangkawarahna goblok tolol biadabna tokoh-tokoh Mekah sangat luar biasa jahat lain bae sekedar nentang ka Kangjeng Nabi tapi ngamusuhan langsung fisik geus puguh ku omong ku ucap geus puguh ku ciduh mah geus luar biasa datang ka Abu Jahal mah nendeunkeun kotoran onta di luhur pundak Kangjeng Nabi kitulah kabangkawarahan kabiadaban kajahatan ahli-ahli Mekah zaman harita terhadap Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad mantap terus kuari datang ke anu memperjuangkan agama datang ke kuari gitu baik kisah etik santri bisa ngaji balik ka imanyeun pondok pesantren ngembangkeun agama anu nyaan ikhlas pada sanana ditayan ku jawara di dinya kisah etik musolana di tai embean di tai keboa ulah marah emang kos kitu dek diluhurkeun ku Gusti Allah mah kos kitu aju liwat manehanana jawara ngabalieur bae geus beres ngabalieur nyingsing gitu kangna sering-sering kuek pih kadenge pan ku biasa bae urang kudu kumaha di atuh sakitu di tukang keneyeun teh dihareup gitu banget orang udah bingung lantarannya namanya Ustad mah Ustad itu biasa masalah satu ketika mah dihareupeun anak kuek kena baju lah tuh karena kena baju ya tuh kena banget gitu bah enteng bae tenang lamun haju ngadu kakuatan lain dek dawat sama kos kitu goblok ber cek jana mah aing teu ngawiri di hizib ber pelor ge sabaranu ku aing teureuyang ya Allah siang ada harsangu aing ada harsangu atuh lain kiai teh mah kos kitu mah berarti kiai berwatak jawara eta teu beres ai ka jawara di lembur saagama wani kunaon ai ka Kristen ka Katolik ka kafir endahan sumuhun Daud berlutut nyana ya kiai Golkar blon mah kos kitu perjuangan anak minimal atuh urang teh atuh teu satuju bae kakayaan kafir teh minimal lah kos kitu ih geus bae minimal bendu ulah aja nutur-nutur buntut kafir ya ieu bangkawarahna orang-orang Mekah teh kos kararit tapi kan Kangjeng Nabi mah biasa bae dicaci dimaki Kangjeng Nabi mah geus biasa senyum diciduhan Kangjeng Nabi senyum malah aya nu geus jadi wirid istiqomah nyiduhan Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi teu diciduhan teh ya Kangjeng Nabi culak cileuk biasa aya nu nyiduhan ieu ditanyakeun ku Kangjeng Nabi ka mana nu sok nyiduhan minimal kurang ka masjid teh oh nya muria dilayat ku Kangjeng Nabi saha nu bisa nuturkeun kos kitu ustad ayo coba
Urang malah mun hayu we dicarekan di Ciduhan aju ieu ka mana eta Muriang tek modar. Urang make tek modar make tek modar. Masyaallah. Kan hese akhlak Kanjeng Nabi. Uswatun hasanah. Ya Allah. Mantak haji luhur ge ku tawadu Kanjeng Nabi biasa bae. Eueuh masalah. Kanjeng Nabi. Loba dongeng Kanjeng Nabi anu ngerenyet hate urang nu sabenerna mah. Ketika berjamaah Kanjeng Nabi ngabariskeun jajaranana kadeuleuh si A si B si C unggal salat kadeuleuh si A si B si C satu ketika nu saurang ka mana si eta Muriang cenah oh Muriang dilayat jeung Abu Bakar urang ngalayat ka ditu barang dilayat ka ditu sehat keur diuk bae kieu aya naon ya Rasulullah bejana maneh ieu cenah Muriang pan teu aya berjamaah muhun abdi muriangan sanes abdi nu muriangna mah kunaon abdi ieu lain muriangna naon manuk abdi maot abdi hajus leuleus oh atuh teu naon kemaotan manuk haju ngajadi leuleus kula tetep taziah ka anjeun paeh manuk ngalayan tatangga paeh di urang teu galayan urang wahara Kanjeng Nabi mah hese nuturkeun lagi masyaallah istimewa. Tak ilah Kanjeng Nabi teh dicaci dimaki, diludahan diciduhan, dihalang-halang Kanjeng Nabi. Datang ka ditendenan kotoran dina pundak Kanjeng Nabi. Siti Fatimah langsung tadang nyalametkeun anak. Sayyidah Hamzah malah datang ka dokdak Sayyidah Hamzah jeung Abu Jahal. Kabelah dieuna Kanjeng Nabi tenang bae, tentrem bae, biasa bae. Terus-terusan ayat turun. Nah, ketika ayat turun, sampaikan ke Abu Jahal, disampaikan deui ka tokoh-tokoh nu sejen. Kumaha? Abu Jahal cuma sekedar senyum-senyum bae. Bohong. Lamun endek datang ge wahyu lain kanyana kain. Bau tepan bahasa pohara. Lain ka Muhammad dek datang wahyu mah aing kudu nage emang muliaan sa Muhammad jeung aing sia mendarengekeun bae sapira Muhammad udah kamari tamatu macem bae geus kos karar itu bae aya nu istimewa harita tokoh babaturan Abu Jahal ngaranna Walid bin Mughirah gagah aya di nyana keren aya di nyana sugih aya di nyana kolot aya di nyana ngadenge Muhammad teh didatangan mujizat di tangan wahyu ngajebian bae Walid teh segala wahyu segala endeuh ge ka aing lain ka Muhammad pangeran mah moal bodoh pangeran ge neuleus saha di Mekah teh tokohna saha nu mulya anya pangeran bodoh menyamere wahyu ka Muhammad jelema miskin budak kamari ataupun ge pangeran bener deuk mere wahyu atuh ka aing lain ka Muhammad. Hei, pangeran mah teu bobodoh. Teu bubudakeun pangeran eta bahasa kos kitu aya eta di Kendal. Di Cikupa teh pangeran mah teu bubudakeun eta aya eta percis eta kos bahasa Ki Walid eta. Ya Allah, ya Rabbi. Oh, bareng ge sarua eta menang nyonto di ditu meureun. Teu bubudakeun pangeran. Heuh, parangsana. Tah, parangsana. Masyaallah. Zaki Walid law kanat an-nubuwatu haqqan lakuntu ana aula biha minka li'anni akbaru minka sinnan wa aktsaru minka malan Muhammad aduh hareup jeung Kanjeng Nabi sia udah sok macem-macem segala ngaku diturunan ayat ngaku diturunan wahyu ye dengekeun deuh kumata sia ye saha ye aing ye aing teh tokoh di Mekah dengekeun ku sia ye Muhammad udah sok sambarangan segala ngaku-ngaku dibere wahyu segala macam-macam ya law kanatin nubuwatu andai kata kenabian ieu hak lakuntu niscaya kaula ieu leuwih hak leuwih utama tibatan anjeun jadi nabina lantaran kaula leuwih loba hartana leuwih kolot tibatan anjeun umurna moal datang ka kasia mun datang wahyu endeu ge ka aing coba eta
Kanjeng Nabi dia ngomong gitu tuh biasa bae tengah jawab teu kumaha lantaran teh lain jawab hasud teh mah geus teu meunang diladenan tah kulantaran Walid bin Mughirah pohara jasa ka Kanjeng Nabi hasudna datang ka ngomong kitu ya Muhammad lamun bener kanabian bener turun ieu kanabian ku ari lain ka sia kai kajeun ku kumaha ge sebab aing leuwih loba harta tibatan sia jeung leuwih kolot tibatan sia awas sia ngaku-ngaku deui turunlah ayat ieu wa iza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah wallahu alamu bimuradi wa iza ja'atum di mana-mana datang ke ahli-ahli Mekah ayatul mujizat ayat ala sidqin nabi kana ngabenerkeun Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh nabi qalu cik ahli-ahli Mekah teh lanu mina kami mah moal percaya sama sekali bahasa nagelan huruf napi nasab istiqbal paten huruf lan tepaten jadi lamun urang ngaji nahu teh ya ieu huruf napi macam-macam aya la huruf napi aya ma huruf napi aya lam huruf napi aya lan huruf napi paedah-paedahna kudu diaji urang mah keur narkiba biasa bemla la huruf napi ma huruf napi lam huruf napi jazm muqallab lamun la huruf napi nasab istiqbal ngan dikitu-kitu dah begitu orang notor karena makna hiji-hiji na huruf napi pohar mentak maka sama sekali pan coba diterjemahan tafsir jamal aya sama sekalian malah ya tapi lamun urang ngaji notor lan huruf napi nasab istiqbal sama sekali aing mah cak ahli Mekah moal percaya samet-met acan kasia Muhammad hatta nuta sehingga kami didatangkeun ku maha kawasa mislama utiya Rasulullah samodel wahyu mujizat nu sok didatangkeun ka Rasul-Rasul Allah tina risalah wahyu artina kieu aing mah moal percaya sama sakali ka sia Muhammad bahwa sia teh nabi lamun aing teh dibere wahyu ku maha kawasa mun aing dibere wahyu dibere risalah ngajelaskeun bahwa sia teh nabi kakarak atau Jibril datang ka aing Assalamualaikum saya abdi Jibril oh enak Jibril ieu ngabejakeun bahwa Muhammad teh rasul diangkat ku Gusti Allah kakarak aing percaya satungtung aing teh dibere wahyu aing teh dibere risalah aing teh kadatangan Jibril aing teh percaya ka sia Muhammad pan eta lain lalaga heuh bahasa geus pohar jasa Masya Allah mantak bahasa lan layaflahal qaum walau mual bahagia kaum masyarakat di hiji negara nu masrahkeun urusanana ka konde mal beres aja nu kumaha atuh sapiranya nama ceurik urusanana tuh konde mah mun boga kahayang gede jasa pan di mana-mana boga karumit menyeng nyawa sih menyeng eta kos kitu awewe mah kurang dijadikeun pamimpin lublon urang lembur kiai kulon haju pohoan ka Al-Qur'an cek kiai teh teu meunang sote cenah imam salat imam nagara mah meunang coba deuleuan heula ku sia bahasana deuleuan heula bahasana Masya Allah hajukan saukur dibere kieu doang ngagilek kamari mah teu meunang awewe jadi pamimpin barang didatangan mangke bisa teu ka dieu ibu atuh teu meunang ya barang datang mah ya menang-menang bae lah sakitu teh barang gede mah dibere budak daripada lalaki teu beres atuh mandingan bikang geus paranya dakwahna Masya Allah segala rupa ge nu nyaaheun ka anak mah bikang dalilna geus kos kitu bae lalaki salaki bapak ka anak kurangnya tapi indung maka anaknya jasa atuh sugan bae cenah pamimpin awewe mah karayat teh geus kumaha indung ka anak pohara pan eta tilok aya anu ngadekeman anak kotok jago mah tapi kotok bikang mah pan beuh didekeman punya anak eta dalilna kos kana ditu bae teh Kiai Golkar blon
Masya Allah padahal bahasa lan layaflahal qaum ya Allah iya gesarwat lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah cek Walid bin Mughirah ye li'anna aksaru malan wa akbaru sinan aing teh leuwih loba harta sugi aya di aing wa aksaru silu akbaru sinan kolot aya di aing moal bubudakeun pangeran ge mun teh mah hendeuk ngangkat nabi pasti ka aing kajen kumaha ge aing teu percaya ka sia Muhammad sia sebagai nabi lamun aing teu dibere wahyu ku Maha Kawasa ngajelaskeun bahwa sia nabi atawa Jibril datang ka aing bahwa nganyatakeun malaikat Jibril sia teh nabi karak aing percaya moal bisa tama kos kitu mah bahasa sogol tama bahasa hasud tama kos kitu nu mentek dijawab ku Gusti Allah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata urusan nurunkeun ka rasulan Gusti Allah nurunkeun ka nabian Gusti Allah jelema nu deuk diangkat jadi nabina atuh eta teh makhluk Allah hamba Allah atuh urusanna hak betota mah Gusti Allah secara mutlak nyanggakeun sadaya-daya cek Allah Allahu a'lamu Allah anu maha uninga Esu ya jalur risalakan ngajadikeun karasulan terhadap Kangjeng Nabi hamba Allah atuh dek naon dipake ka hayang-hayang atuh tah urusan Allah sanajan sugih aya diwalid gagah aya diwalid kolot aya diwalid aya ku Allah teu dek dipilih mah atuh kumaha Allah bae Abu Jahal sakitu pinterna gagah aya di Abu Jahal pinter aya di Abu Jahal segala rupa aya di Abu Jahal tapi ku Gusti Allah teu rek diangkat batu teu bae Kangjeng Nabi jelema fakir yatim Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dipilih atuh ku Gusti Allah dipilih mah Allah maha uninga ndek dikumahakeun ge kumaha Gusti Allah bae atuh Masya Allah tuh dementek Gusti Allah mah uningaeun sama sekali uningaeun persis uningaeun secara mutlak kana tempat anu bagus jang piteundeun liwat di hari salah nu mantak piteun dan ku Gusti Allah karisalahan jeung kanubuahan ka Kangjeng Nabi wa haulai laisu ahlan laha eta mah ahli-ahli Mekah anu buang kawara anu sararombong ngarasa sugih ngarasa gagah ngarasa pinter laisu ahlan laha teuh lain ahlinya na makana karisalahan buang kawara walahnya nama itu ngedebak malahnya nama ngahalang karena kanabian jeung karasulan emang hasud lah kos kitu eta keur carita ngangkat kenabian terhadap Kangjeng Rasul kabelah dieuna ngangkat kesahabatan kabelah dieuna ngangkat kawalian ngangkat ka ulama soleh ulama salafus sholihin diangkat ku Gusti atuh emang enggeus diporsi-porsi ku Gusti Allah ye dik diangkat jadi wali dibere kuat bae diangkat jadi wali ku Gusti Allah teh hiji peutingna teh sare bae kuat bae kadua zikirna kuat bae katilu dibere dahar saeutik kuat bae nginum saeutik dahar saeutik kuat bae aya wali anu model kos kitu aya wali dahar bae biasa tapi diangkat jadi wali atuh kumaha Allah bae jadahar gembul nginum gembur hees kerek biasa awakna lintu biasa tapi jadi wali atuh kumaha Allah bae tambah jahur urusan Allah ngan ieu perjalanan mah kudu kos kitu bae sebab ninggalkeun opat nek jadi wali teh hiji makhluk nomor kadua dunia nomor katu nafsu nomor kaopat setan kan saukur sakitu lamun urang geus eueuh opat urang bakal akur jeung malaikat geureuh mantak roh urang teh engke bisa ngobrol jeung roh muqaddasah lamun urang geus bersih di diri urang ulah aya hasud ulah aya syirik ulah aya takabur ulah aya hubul jah ulah aya hubul mal ulah aya hubur riasa ijro ieu teh masyaallah kicenan kabeh nu kos kitu teh ulah aya koret ulah aya kitu bodoh ulah aya goplah kicenan bersih sakumaha kaca mentos dibersihan herang sinar bakal keluar sinar ilahi nilai jelema bakal akur bae nu sugih dadamelan Allah nu sudah susah dadamelan Allah inu gagah dadamelan Allah nu lemah dadamelan Allah sadayana ge ieu sadayana dadamelan Allah
adapun kasepna adapun jorena neuleuh urang kanyana kasep jeung jore eta mah nafsu nu biasa diwatekeun kana mata jeung kana ceuli sebab watak mata urang teh mun neuleuh hayang kanu indah-indah watak ceuli mun ngadenge hayang kanu merdu-merdu watak irung mun ngambeul hayang kanu sengit-sengit watak letah mun ngarasa hayang kanu lazat-lazat eta mah watak manusia disebut manusiawi di mana-mana urang can ngageser eta moal diangkat jadi wali ku Gusti Allah sebab urang bakal aya perbedaan bae neuleuh jelema ieu mah gelis ieu mah goreng ieu mah naon kitu gagah ieu mah teu tetapi lamun geus perwatakan ieu dileungitkeun ku urang seetik-seetik dedeuleuan teh ku ari mah lain kadinya perwatakan eta tah disebut khariqun lil adat dedengean teh geus lain kana suara indah tapi dedengean teh kabeh teh ieu teh dadamelan Allah nu mantap geus nikmat hirup teh munfarid sorangan duaan jeung Allah aing diri duaan jeung Allah aing sorangan duaan jeung Allah aing tiluan opatna Allah aing limaan gedepna jeung Allah nu sejen geus teu kadeuleuh ieu lah perwatakan eta tah watak eta nu endek di ku urang diopenan teh eta nu hese nalika aya keuleuh watak eta dakwah moal beres kajen ku kumaha ge sebab nuturkeun watak urang lamun urang geus eueuh etaan dakwah ngeunaheun sebab watak geus eueuh dakwah bae haram bae wajib bae sunah bae mubah bae subhat bae bidah bae lantaran henteu ngilukeun watak ketika urang nuturkeun watak teh ya nah diondangna ku saha ku bupati cak watak urang merena gede meureun nyebutnya bupati masana ieu sabaraha bupati merena ieu diondangna ku saha ku bos limbah nah nu ngondang nasa yatim teu bogaan bapak teu bogaan mah bejakeun waktu gitu watak eta kos kitu tah eta mun masih kene aya watekan eta moal luhur agama mah moal luhur ku ajun teh ngomong saadag-adag tetep maluhur sebab aya kadua di jero hatena dakwah teh aya kadua mun geus galeungitkeun watak eta kakara cel agama luhur contohna dicekel ku para wali Allah kusababnya da manggeus galeungitkeun watak eta hiji bae Allah nomor kahiji nu sejen nama nomor sabaraha nu mantak Allah lalu kadeuleuh urang mah makhluk lalu kadeuleuh Allah nomor 2 ibadah teh urang mah sesa gawe tani sesa tani karak ibadah gawe sesa gawe karak ibadah di kantor sesa ngantor karak ibadah jauh waktu sama ka Allah ai waliullah mah ka Allah tani geus nomor sabaraha digawena nomor sabaraha ngantorna nomor sabaraha dina zahirna ngantor ge hiji we Allah nomor kahijina urang mah pan nomor kahiji dunia jeung makhluk Allah na nomor 12 moal beres kajen ku kumaha ge tah ieu lah nu ngaleungitkeun watak eta nu hese teh supaya neuleuh akur bae ka parawan jeung ka nini supaya akur encan naon geus hehe we hese-hesena burung ilmu encan bisa mawa urang ka maripat ka Gusti Allah ilmu mah bahkan jadi hahalang lamun urang pinter kemudian urang sok asa aing pinter beuki jauh jeung Gusti Allah Quran talar tinggal taral hadis tinggal hadis bagi jauh ka Gusti Allah contohna sakumaha kamari teh Ustad jahun bahwa neuleuh awewe teh haram nyana panceramah saudara-saudara sekalian hati-hati mata ini titipan dari Allah jangan sampai kita perlihatkan kepada yang dilarang oleh Allah salah satu yang dilarang ialah melihat wanita yang bukan mahram itu adalah haram cikeme mah nyana tas ceramah kos kitu turun di panggung aya rangda ngalirik ngedeketan nomor HP-nya berapa sih? Ayo sih cikeme ceramah begon tuh ilmu tuh bisa ngehalangan kan sebab naon eueuh ma'rifatan bohong berarti ada ceramah ketika geus aya ma'rifatan urang bareng lempang aya wewe nu digigireun urang melantaran eueuh ma'rifatan lalu
ngolah amat teh budak. Masyaallah. Ya Allah pipina parah. Tapi ketika orang aya maripatan mah ditegur ku Gusti Allah. Hara. Ulah di deulu. Atuh biasa bae. Sakumaha deuleu kadal bae. Mah kadal atuh kadal mah liwat teu liwat kitu bae. Urang sugan ngerenyet aya kadal dan henteu. Atuh lain berarti nyana kos kadal lain. Kayak gue kadangin mah ku awe bu aing dianggap kadal ku sia lain gitu. Oh pangaruh ka urang. Ditegur ku Gusti Allah ketika aya suara-suara musik, weh calon presiden urang keur nyanyi. Pada aya anu kitu encan marifat ka Gusti Allah nya nama dengan ngadegeun. Oh piano. Dilenget-lenget ngenaheun oge tah. Waduh, ngenaheun oge. Padahal ilmu aya di nyana. Teu meunang ngadengkeun musik. Ilmuna aya di nyana. Eta ilmu can bisa ngahalangan. Tapi jelema nu geus marifat ka Gusti Allah ketika ngadenge, cak Gusti Allah ulah dengkeun musik kos kitu alatul malahi hara. Allah negor. Entak dihifiz ku Allah diraga, diraksa, dijaga. Allah nu ngajagaan mata urang, nu ngajagaan ceuli urang. Diuk bisa bareng, lempang bisa bareng, ngehijian bisa bareng, perasaan moal bisa bareng. Moal bisa bareng. Sebab si itu mah teu bogoheun ka sarwiti, aing mah bogoh ka sarwiti. Moal bisa bareng. SMS na galain deui. Oh. Waliullah mah tenang bae. Eueuh, rasa kumaha sebab Allah ngajaga. Allah ngaraksa. Eta nu mahal mata kos kitu tah. Nah, eta kunaon eta? Ieu nyana nafaan mata supaya watak minimal kurang. Nafaan ceuli minimal supaya rada kurang perwatakanana. Nu menta ka ditu na cuekan mah teh hayang nonton TV teh hayang ka radio teh hayang nanaon teh hayang. Jageninganan cak Allah ulah. Oh, atuh geus bae. Nges bae jadi saurak seakan-akan nyana teh babarengan karena salah ayat innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Atuh ana bareng jeung Allah mah isin ketika urang deuleu nu dilarang ku Allah, isin ketika ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah. Allahna anu ka urang ngajagaan, urangna berangkat wahaja sekuat tenaga hayang ulah neuleuh moal bisa. Kiai gede jasa ilmuna tapi ku Allah teu diraksa atau kiai mah udang-udang mah gede udang-udangna gede mun ceramah teh sorban ka dieu make jubah biasa. Oi saudara-saudara aya nu geulis ka dieu bae. Cak nu beladepan eta kiai ka ditu bae sih. Orenganan aya jahe di dieu. Ilmu aya di nya moal bisa teu dijaga ku Gusti Allah. Anak teu dijaga ku Gusti Allah ya dikanarakakeun lah. Ji mah kumaha ieu? Ilmu mah ilmu bae. Nu hese ge eta ma'rifatullah anu boga rasa dijagaan ke ku Gusti Allah. Nah, ieu nu mahal mah di dinya. Mentak napaan eta lah tapa di handap tangkal carimin mah gampang. Wiridan nyana didinya yang datang keris batu koclak bila perlu nyana nu koclak tapi napaan eta nu hese mata Masya Allah balik bari mah dedeleunan geus lain ieu dedeleunan ku bari geus teu ka dieu dedeleunan geus nu ieu ku ari geus lain. Nah ketika dedeleunan masih nu ieu keneh maju teh di mata ieu. Deuleu batur universitas 2 tingkat, deuleu batur pondok pesantren 2 tingkat. Matak naon atuh aing ge? Lamun sebatas mata ieu proposal ajukeun. Maju ieu ujian agama, pandangan maju agama, datang ka mata ieu proposal punyana dikaluar-kaluarkeun. Ayo dibangun-bangunkeun. 2 tingkat, jadikeun yayasan, jadi maju cak mata ieu. Ningkat kuari jalain mata eta nu ngamajukeun agama mah tamah raramean doang. Nu ngamajukeun agama mah mata ieu. Kuari tek datang ka mata ieu ke.
jamajuna agama mah kapan ku pengamalan ai kos kitu mah sapira cangkang jagong ge mun urang meuli jagong janu di dahar mah lain cangkangna jagongna cangkangna mah dihijikeun di beuleum asana ieu mah pondok beuleumeun kajen kumaha mulai make nu ieu jak kacang ge kacang sakitu bagusna eta nu dipilihan ku urang cangkang kacang teh nu bagus anu hideung nu gepeng embung hayang nu bagus ketika datang ka imam mah dipesek-pesekeun nu diala kacangna ai cangkangna dikamanakeun di beuleum asana majlis beuleumeun ieu sebab naon eusina jak eusina meuli kadu sakitu buadena jeung bagusna timbang datang ka imam pesek nu diarah jerona ai cangkangna di beuleum nah asana mobil beuleumeun ieu make ieu dak urang lebih ja atuh ka Allah neangan ridho Allah mah teu kudu boga pondok bagus daripada pondok bagus nang hasil teu beres mah mulai kuari teu aya nu datang ka imam kiai ajukeun proposal bae jangan ngabangun pondok supaya maju ieu kan negara urang persaingan deuleu agama-agama nu sejen deuleu universitas henteu geus aya pondok modern ge tambah kajen keur kula mah moal henteu ieu mah kiai kula ieu deuk ngabantu kaki asal kiai mah tanda tangan bae henteu lah kunaon emang kiai ke duit pemerintah teh mun make ieu mah ngeunaheun golosor 100 juta golosor 200 juta tapi lamun neuleuh make ieu asana ieu duitna duit pajak teh kapan haram mulai lain sembarangan berarti ya kiai lain sembarangan berarti kiai geus neuleuhna make ieu sabaraha tadi ngajukeun proposalna 50 juta lah embung kecuali 500 rantai apa kayak kos gitu ya geus make ieu tuh geus make ieu mah lain deui atuh naon hartina mewah ai urang teh deukeut jeung Gusti Allah dia nu dipake hayang ge deukeut jeung Gusti Allah sedengkeun deukeut jeung Gusti Allah mah pan kudu waro kudu apik naon sebabna sebab waro mah kiswatuddin al waro kiswatuddin cek Kangjeng Nabi waro eta adalah pakaian agama satungtung agama aya waroan aya pakaian di mana di pakaian dibungkus rapi awewe kajen geulis aju teu di pakaianan atuh urang likat deuleuna likat atuh sanajan urang resep ge dinu sepi aya dinu rame mah keheulanan api-api embung urang ge sarua embung aing ka dieu kunaon itu atuh kadeuleun ditu gila aing kecuali duaan oke deh pokona tah ieu aurat teh kadeuleun agama teu make waro aurat mata kuari kadeuleun aku bangsa ahli-ahli Allah mah aurat pondok tinggal pondok tapi aurat sakumaha teu make aurat teu make hahalang teu make satir al waro kiswatuddin sakumaha manusia mun teu make pakaian ieu sataranjang agama ge sataranjang mun waroan make pandangan ieu lamun urang ngadenge Syekh Abdul Qadir mah dibere kadaharan ku pamarentah dicekel jadi nanah lamun Syekh Marupil Kurhi dibere apel dipencet jadi getih eta teh berarti pandanganna geus datang ka hakikat ku sebab dipaksa bae dicekel jadi getih berarti hakikatna mah eta teh apel teh getih lantaran duitna duit rakyat rangkum duit rakyat cokot dibagikan ka kiai getih rakyat daek urang lamun deudeuhan hate urang teh ieu bahwa eta teh getih jang moal daek dibangunkeun ka pondok pasaten getih masyarakat eta teh apa betaheun jelema cicing di dinya moal sedakok mah ngabagahan ngajina di handapeun tangkal kayu aya bangunan letik tapi jelema ribuan tapi di kiai anu ngabangun pemerintah datang ngaji ka dinya ilmu aya di itu gagah aya di itu capetang aya di itu sedakok mangajina ge bari peureum ribuan nu ngaji teh kunaon hatena ka Allah ai itu hatena ka dunya cak adu diuk di majelis itu bau cak kana ieu majelis heran bau hangru kambeuna teh dek tapi kunaon eta batin anu ngambean ieu mah seungit bila perlu make spray set wah geus luar biasa ieu mah seungit dunia tapi mata ieu irung ieu hangru tuh tapi ketika di sedakok
tangkal kayu nya nama majelis ge boga bangunan ge leutik pas sedak-sedak jelema teh tapi ngaran haji bae hatena keur di ka Allahkeun urang teh deuk dimurnikeun di ka Allahkeun jeung teuing aing mah kajen kapanasan ge sebab keur dibawa ka Allah nikmat bae nu aya. Nah lamun geus make pandangan nu ieu geus kajen kumaha ge nikmat hirup teu neuleuh mewah teu neuleuh gagah hiji Allah. Tah lamun geus dawah kos kitu mulai jelema rada engket-engket tina nu tadina teu ngenal-ngenal nu tadina embung jadi hayang nu tadina teu beuki jadi beuki terus karasa engke kamangpaatanana lain bae tontonan tapi jadi tuntunan. Nah mun geus make ieu jadi tilu tahap mimiti make ieu lumrah kadua make kolbu lumrah nomor katilu lel senaon gitu geus rada hese nomor kaopat nama make ilmu nangan ilmu ma'rifat geus luhur jasa geus di mana bae nya mah dakwah ngan dakwahna teh lo kanyahoan aya dakwah di lalaga jelema teh aya dakwah di kerasan jelema teh aya dakwah teh ku sebab dibere aya dakwah teh di usapan aya dakwah teh ku ngobrol aya dakwah teh ku biasa nyaritakeun ayat nya nama memang diniatana hirupna hirup aing mah timimiti kuari jadi jelema datang ka pae minal mahdi ilallah di aing mah jang dakwah ka Gusti Allah hanya nyanan nu nyaun jeung Gusti Allah geus bae rahasia dirina dibeja-bejakeun ge atuh hares perasaannya na aing mendeuk ngajakan bae ka jeung kumaha ku caranya na mentak hese tah para wali Allah mah gumpar di Indonesia wali sanga satu suara hiji bae Allah tah lamun geus kos kitu kakarak merna nawa ulai sualan dipilih ku Allah setiap zaman anu dipilih nu hasud teh kurang-kurang terus bae ieu kapulang kawarahan ahli Mekah terhadap Kangjeng Nabi seperti eta bahasana sogol da pohara jasa kumaha tah sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa azabun syadid bakal ngeunaan kajelmaan jahat anu bangkawarang halang-halang ka Kangjeng Nabi ku ucapanana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cik manehana tadi lamun teh mah nya nubuah teh haqla kuntu ana aula biha minka liani akbaru min kasinan wa aksaru min kamalan aing leuwih kolot aing leuwih sugih eta bahasa ka Kangjeng Nabi model kitu teh samaruk bakal moal aya pangaruh horenganan dampakna cek Gusti Allah omongan nu ngahinakeun ka anjeun Muhammad bakal kena engke saghorun indallah kahinaan di Gusti Allah lain sakadar kahinaan wa azabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab kaayaannya na nipu nyaci maki ngahinakeun kajen ku aing bakal dihinakeun deui cek Gusti Allah nyana nipu-nipu deui ku aing sia bales tipuanana nyerahkeun urang ka Gusti Allah urang jadi ustad jadi kiai loba nu ngahina loba nu henteu kudu dilawan ku sungut ya Allah abdi munajat ka Gusti nyanggakeun sadaya-dayana nyanggakeun ieu mah ka Gusti ngan abdi mah henteu kudu itu dihinakeun hiji bae supaya sadarnya na jadi titahna ge dakwah nyadarkeun jelema lain kudu musruk Gusti ieu mah nama supaya sadar bae nu tadina judi supaya ulah judi tadi mabok supaya ulah mabok nu mata daratang henteu didoakeun kieu tek modal gitu tapi tek musruk gitu atuh lain kiai ku nafsu tah mah dititah dakwah ge ngapa bener jelema kemudian aya nu teu bener jelema teh kuari ngalawan ka kiai benerkeun ku cara munajat ka Gusti Allah nu matak doana para wali mah tengah penting lain jang sorangan lain cara haji pudolia goni ya goni agnini jang sorangan bae kajeun datang ka miskin ge blon teh coba tah eta geus kitu jang sorangan bae atuh lain kitu ye muslimin muslimat Gusti agisni ya mugisu ya gausa ya gausa ya gausa Allahumma manilladzi da'aka falam tujibu
wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi ista'ana falam tu'inhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'ti wa manil ladzi istaghfaraka falam taghfirhu. Ya gausa Gusti, ya Allah ya mugisu wahdini hidayatan min indika waqdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana waghfir lana wali abaina wali ajdadina wali ummahatina wali auladina wali jironina. Doa teh KKBH di hakil Qur'anil Azim war Rasulil Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Henteu jang sorangan, hampura Gusti abdi, bapak abdi, emak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga abdi, kawauh abdi sadayana Gusti. Pangcageurkeun abdi, pangcageurkeun emak abdi, bapak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga abdi sadayana, kawauh abdi muslimin jeung muslimat kabeh jadina. Malah kadang-kadang kasorangan menteu. Kasorangan menteu. Nu mentak doa nu paling sangat diijabah doa ieu lantaran antara dua Allah. Urang mah teu memperhatikeun, tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara. Coba ge. Qalu lan nu'minata nutamislama utiya Rasulullah. Kabelah dieuna Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu tadi. Ba'utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu. Makan bahasa a'lamu di dinya teh ceuk ahlina mun dijabarkeun teh ngahareupan hayasu teu sah nu sabenerna mah komo dijadikeun maf'ul mah kapan hayasu mah dzarab. Mun ku urang di mana dzarab teh kapan di mana maude teh lamun dikatus Allahkeun mah bakalna urang pagedrug. Mentak Allahu a'lamu hayasu rizjalu di sana hayasuna nu deuk diroba apa a'lamuna. Mun digedrug-gedrugkeun teh bahasa-bahasa teh hese. Tara aya a'lamu ngahareupan hayasu sebab hayasu mah dzarab. Panjang geus sama ka ditu mah. Nu ngaji ge puyeng komo nu teu ngaji. Tapi istimewa. Nah, nu mentak ieu aya doa nu pohara jasangan. Ieu doa insyaallah engke dipotokopina moal kuari. Ieu istimewa ieu mah kudu ditalar ieu mah. Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'tihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu. Fala wa manil ladzi tawakkal 'alaika falam takfihi ya gausa bika agisni ya mugisu terus. Lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalna ngadoa geus isuk-isuk datang aya bae di hareup urang pentingna ngadoa ieu urang hayang kawin aya di hareup ji pan ieu urang aya ieu awewe ditanya teh orang edan. Sugan teh mah bener ijabah, masyaallah. Tah eta kos kitu tah doa teh. Pohara ka Allah, menta lain jang sorangan, menta tulungna diri tapi jang batur. Kitulah para wali Allah. Nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah, coba abdi pangbenerkeun kumaha carana abdi tobat. Anu zina datang ka kiai nu ikhlas mah coba abdi ieu zina kudu kumaha sebabnya nana tilok nyumpahan ngeuk ngabebener doana ge ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi nya da bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna nyangakeun sadaya-daya Gusti jan nafsuna nu bendu ka abdi teh ai hatina mah jah henteu asli nurani nama moal henteu. Si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak tah mangke atuh si ibom teu sadar nyangakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun teu sadar saha nu nyadarkeun Gusti Allah aja urang nangaku nang urang ulah asal ngaku ka hijab deui. Asa tuh doa aing, tuh aing teh pan puasana ge aing teu reurun. Ijab deui bae ulah aku kabeh nang Allah, nang urang. Harokat wa sakanat kabeh menang Allah. Kabeh ge eueuh nu menang urang asal urang ngaku menang urang cilaka.
Urang masa kadar tugas ke titipan ilmu, titipan tanaga, dititipan omong, sampaikan anu bakal mere hidayah mah lain kiai, lain wali, lain nabi, Allah. Iyalah anu can parati, asanang urang we kabeh ge. Ijab beuki kandal, ilmu beuki loba, ijab beuki kandal. Mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh geus kitu bae kajen kumaha ge. Lan mantak make mata hate teu kabita neuleuh bangunan anu sebab mun make neuleuh ieu panas. Sarua mondokna jeung aing tapi nyana geus boga pondok 2 tingkat, majlis bagus. Aing henteu. Je, ulah sambatkan ya. Ja, sarua ngadahar sangu. Geus pokona mah main pakong heula aing jageun kumaha. Nah, eta make ieu mah teu cilaka. Aing mah pokona mah aing mah ceramah heula. Moal kang urusan santri kayak negeun pondok kalau geus boga pondok boga majelis kakarak aing mah ngaji istiqomah. Salah lain gitu. Nek nanaonan persaingan di lokasi. Neuleuhna ulah make nu ieu tapi make karak rapi. Acul-anculan batur iya tuh tenang bae. Nu ancul-anculan can puguh deket jeung Allah. Urang mah nu isuk-isuk ka masjid Allah. Salat duha. Batur teu kaburu salat duha. Urang Allah. Ditanya ngaji salat naon? Lah salat naon bae atuh pokona. Lain kitu aja nu puguh atuh. Henteu ieu mah nyeri hate bae. Batur ka mamana aing henteu mending aing mah salat bae. Tah salat teu beres tapi ngaji. Pelampiasan. Aya ge baheula di Irak. Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae. Sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae. Kadua kapapanggil bae ku raja. Hajunya nama didenge ku raja. Urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik, Kristen. Di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen. Ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja. Ya urang tipu bari mah. Sepakat nyana nipu Abu Nawas. Ayo tipu urang ajak leuleumpangan nyana lah pokona. Coba sedangkan Abu Nawas mah kadeuleuna teh puasa. Nyana mah dahar unggal kadeuleu di warung kopi ngopi. Unggal kadeuleu restoran di warteg dahar. Sedangkan pan ieu mah Kristen mah ya ahli tapa nya nama Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge paling sacomot da com ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa kitu paus teh ahli tapa teu meunang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa nya nama puasana ge geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam da aya 2 genep 20 genep jam. Ahli tapa ti ditu na mengkos kitu. Dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur. Begitu datang ka pastur aya naon marup? Lain kula maneuleuh kamulyaan ente hebat amat ieu. Apakah boga pagawean naon? Eueuh deui. Cak pastur teh lain urusanna naon? Urusan dahar doang. Ai kitu kula mah sapoe sapetingan 3 huap doang. Geus disadiakeun 3 huap, leuwih 3 huap. Anti ulama nu mantep jelema kakak ulama muru bae sebab kulana tapa tuh dongeng marupil kurhi kos kitu nu mantep ki marupil kurhi teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur lain guru kapasturanana tapi guru katapaanana. Oh berarti di dieu aya kamulyaan padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulya. Nah ieu mah Abu Nawas urang tipu jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipu. Oke, Buddha ahli tapa, Hindu ahli tapa, yoga teatah, kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa. Tinggal Abu Nawas teh beuki dahar. Datang ka Abu Nawas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Urang ayeuna mah ningkatkeun dakwah masing-masing agama. Kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahan anak urang musyawarah dan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan urang nyebrang ti lembur
setuju teu ya tuh oke bae oke satungtung aya mangpaatna cek Abu Nawas tuh kula mah siap bae iraha berangkat Abu Nawas ya tuh deuk kuari masalah cek isuk lah ayo isuk lamun isuk cek Abu Nawas kayak urang kapanggih di pengkolan bae di warung kopi di dinya nya geus mulai Abu Nawas mah geus aya di warung kopi kene kopi bari nungguan bener datang isuk-isuk geus butik teh beteng geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala macam oh ngaharewas gampang ditipuna ya lelah kajian itu ya berangkat lempang datang ke Zohor masing-masing anu Zohor anu tente kumaha agamana we datang ke asar Abu Nawas lapar ya urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar oh kami mah keur parwasa oh puasa ya puasa nu ieu urang puasa jadi opatan agama-agama nu sejen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat kula mah teu puasa cek Abu Nawas nek dahar teu meunang urang kudu seragam sebab ieu dalam perjalanan jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh lamun urang teu dahar kabeh cek Abu Nawas oke geus sekian teh oke bae tapi geus rada kicep-kicepan cek aing teu kuat teu kuat benar-benar teu kuat ya ini datang jam 4:30 teh noel deui kieu dahar nama tetep engke tas magrib ngan persiapan kuari jadi kula indit heula endek menta ka masyarakat ala kadar jang meuli dahar oke teh oh eta mah oke cenah tuh aku gitu bagus teh solusi terbaik teman cenah ya geus gerti heula bae Abu Nawas ke masyarakat dalam rangka perjalanan bahwa ieu teh henteu mawa ongkos minta jeung meuli sangu akhirnya dibere ke masyarakat meuli lah 4 bungkus diudag ku Abu Nawas aya datanglah ka jam 6 begitu datang ke jam 6 disangkakan buka ternyata puasa itu macan wayah buka nu kecen Abu Nawas ieu mah bukana kami mah jam 1 hah jam 1 ente jarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah magrib teh dahar ya ieu mah nang minta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktu da deuk dahar teh heula teu bisa Abu Nawas urang seragam dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh cek Abu Nawas kieu nya emang tadi teh gedek ditipu ya Abu Nawas maksudnya supaya lelah sebabnya anak teh kapake jasa kuraja ieu mah maksudnya mah dek dibunuh pelan-pelan ya satu masalah cek Abu Nawas kieu ngan kieu cek Kristen teh ye urang sarare bae makanan simpen di dinya di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus nu ngimpina kurang bagus makananna setik nu teu ngimpi ulah dibere makanan cak Abu Nawas aing mah moal ngimpi sebab moal bisa hees pan lapar aing moal bisa ngimpi cak we aya bae cak Abu Nawas ya aing kumaha ieu tapi tetap Abu Nawas mah dilokelehan siap teh Abu Nawas siap dan aing disungut mah tuh sapira ngimpi padahal di dalam hati mah deuk ngimpi kumaha ya boleh aing ngajak kieu teh jam 10 reup hare SKB jam 12 udah Abu Nawas geus diuk bae encan dahar can hees kana kuari pepetang ngimpi cek Kristen Masya Allah istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya waduh seakan-akan nembus kaula aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen ngobrolah jeung nu ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa lain di alam nu ieu tapi di luar alam nu ieu hidup kabeh seorang budak wih kuring di bawah hiber
seakan-akan aya di nirwana. Eta manggeus kemegahan anu luar biasa. Lampu tapi caang, padon poe tapi caang. Teu nyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna. Kabeh gede. Pohara luar biasa. Geus saurang kula mah diajak nyaba ku malaikat Hibr dibawa ka singgasana. Wah, tabah singgasana istimewa. Ti handap ka luhur teh teu kudu make taraje jeung lip, diangkat sorangan ka luhur. Ka handapna kitu keneh sakumaha lip bae. Tapi eueuhna naonna? Hayang ka luhur langsung ka luhur, hayang ka handap langsung ka handap. Masyaallah. Menentah nu terbaik coba ye. Tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik. Nu kadua bikin, nu katilu Abu Nawas ngimpin teu? Abu Nawas teh kieu kula mah ye. Aya ngimpi mah teu. Teu beunang ngadahar berarti teu ngimpi mah lah. Lain kitu cakeuna. Terkenal di dunia ti mimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud. Cek Abu Nawas teh. Moal aya tanding Kangjeng Nabi Daud. Nya nama puasa langsung bayar per hari siap. Kabladieuna 1 hari puasa 1 hari, buka 1 hari puasa. Nya nama geus moal aya 2 dah. Bener kan? Benar, Nabi Daud mah istimewa. Kula mah teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud. Wah, hebat amat siapa? Tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud. Teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na. Kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek kukula didengekeunana. Lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teu diudangkeun ku kula. Kula pelukan jeung Kangjeng Nabi ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta. Maka kukula disuguhkan tamu. Kulantaran nyana ngajakan ka kula, maka kukula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua. Akhirnya nyana badahar saya 3 hari puasa dibikeun kukula kabeh ya bea kabeh. Atuh palalomo kabeh, akan ku sia ngimpi cek nyana. Aing rek ditipu ku sia, bubar urusanna. Moal bisa Abu Nawas. Dibunuh untung nama nyala nu pararae atuh ya kadaharan eueuh duit eueuh hayo ku sia geus bea kabeh aing mah teu salah sebab disuguhan ku Kangjeng Nabi Daud aing mah. Aduh cak Kristen teu bisa dilalaga Abu Nawas. Ieu asup dia sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadid bima kanu yamkurun. Bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pohara ku sebab tipuan-tipuan nyana. Tah tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana hakan ku sia cek Abu Nawas. Balik aing lah. Wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punyana nya. Tungtung nama urang menu kalaparan. Teu salah bantah mah tuh. Hebat jasa ke Abu Nawas eta kapanggih bae deui ku Abu Nawas sagala Kangjeng Nabi Daud datang. Masya Allah teh gitulah ieu ge sarua sayusibul ladzina ajramu bakal kena ka jelema anu bangkawara ka jelema anu jahat ucapanan sangat menghina ka Kangjeng Nabi sagharun kahinaan indallah ti Allah wa adzabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab tipu daya maranehanana yakni ahli Mekah. Bukti nyata malodar ketika perang Badar dan selanjutnya tersikta jadi kahinaan Kangjeng Nabi makin hari makin naik makin luhur terus keluhuran Kangjeng Nabi moal aya tungtungna sehingga geus kiamat ge tetep nu panggeulana hudang adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manehanana neangan malaikat Jibril aya kemudian neangan aina ummati nikmat jasa urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Simkuring poe Salasa isuk insyaallah rek nyaba ka Kangjeng Nabi. Rek naraksanakeun ibadah haji ke Mekah. Di dia berangkat jam 11 insyaallah. Poe Rabuna naik kapal menuju Mekah, gelombang 2 awal, kemudian kloter 2 hiji. Kemudian ke terakhir ke Madinah selama 40 hari. Besi aya kasalahan-kasalahan jeung kasogolan-kasogolan boh ucap boh tingkah boh pagawean hampura. Kitu keneh kaula manggeus ngahampura kakabehan. Jadi urang libur selama 6 minggu. Balik kula insyaallah tanggal 5. Jadi berarti Muharram hiji. Jadi genep minggu nu biasana di bulan haji 2 minggu. Urang libur atau asa minggu kumaha minggu na bae. Nah ieu mah genep minggu liburna. Alhamdulillahirabbil libur deui bae. Ya. Nah ieu eueuh deui tiket geus dibeli, visa geus dibeli, atuh bekelna geus disiapkeun, geus teu kudu ngabekelan deui. Nah ieu mah kitu tinggal bekal doa. Eueuh deui ngan sakadar bakal doa lantaran as-safar qit'atun minal azab. Beberangkatan mah bagian daripada templikan daripada siksa. Yamna'u naumahu wa uklahu wa surbahu. Keur leumpang mah kajaga tina sare, kajaga tina dahar, kajaga tina nginum. Ngaranna ge leuleumpangan aya duit eueuh jang nu dibeli. Aya barang eueuh duitna. Kitulah qit'atun minal azab. Nu mantak mudah-mudahan kula jeung sarombongan pamajikan milu anak hiji milu kemudian atuh nu biasa ngaji di dieu ge Pak Haji kitu Supendi milu, Haji Mujiono milu, Haji Firdaus milu, loba ahli-ahli majlis di dieu marilu termasuk Mang Sali pamajikanana kabeh jeung pamajikan-pamajikanana jeung sarombongan 2 beuseun ke poe Salasa insyaallah berangkat ka tanah suci. Jadi di dieu nu biasa aya haul ibu tanggal 18 bulan haji insyaallah geus dimusyawarahkeun malam Rabu tanggal 18 haji. Nu biasana pula mun ka Mekah haolan ke di ditu di Mekah ba'da wukuf tanggal malam 18 tah jadi ngajina urang dugi ka dieu lah sementara menjelang kaula berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji kitu insyaallah poe Salasa balik ke tanggal 5 mudah-mudahan ulah aya halangan naon dilancarkeun sagala rupa ku Gusti Allah disehatkeun ku Gusti Allah dibere jararajak kabehan dibere kiat ibadahna dibere ku Gusti Allah hajina haji anu mabrur nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu henteu nyaba ge sarua mudah-mudahan menang syafaat komo nu nyaba kitu keneh nu teu nyaba sami-sami disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salaman kabehan dek nu dareukeut sasalaman doa keur henteu na ge masalah sarua bae geus sarua pada urang silih hampurakeun. Allahumma